Angongo, 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 acara ngobrol dan kopi angongo. Waktu sudah janda capruk angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masih stay terus di channel kita Lalajo_ Angongo, acara ngobrol dan ngopi only. Edisi malam minggu ini, bro. Malam minggu, malam yang panjang. Malam asik buat pacaran atau boga mah karunya ka tukang tukang obrol-obrol. Tong ngomong ngobrol sama cicing. Jadi edisi malam minggu, jadi edisi tahun baru sudah lewat. Berapa minggu kita melewat tahun baru, Mang? Semingguan. Ada seminggu lah. Seminggu tahun baru. Tahun baru dari. Kita rek tuluy tahun baruan urang teh gitu. Ini edisi tahun baru pemirsa dan guys gitu. Menang atuh pemirsa dan guys, tahun baru pamali teh. Edisi kali ini kita membahas pamali. Sorry. Nah, kata Buris Rawa tuh biasa we. Sok kebawakeun kitu teh lah. Pamali. Pedah tina wayang kemarin. Kada seri lagi. Munganya. Pokna makan kopai. Ya, pamali, Mang. Jadi bahasa pamali itu saya pernah belajar literasi dari Yunani. Ya. Dibaca aku saya gitu Mangnya. Ya. Literasi Yunani. Wah, karena bukunya teh, Mang. Biasa. Sakuma. Sakyu teh. Bukunya teh kana aku saya dibaca hareup mangkul. Jadi Korea mah can ti kabeak mah nya lieur. Lain kurang naon cegah kuduk lah. Dibaca ada buka penyakit kolesterol amit-amitnya. Gitu. Dibaca aku saya teh pamali. Pamali itu sebetulnya memang di budaya-budaya zaman dulu pamali itu sangat dipercaya. Iya. Menjadi mitos itu tadi dipercaya, jadi bahwa pamali itu memang benar-benar terjadi, bakal terjadi kalau kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pamali. Iya. Percenahan, Percenahan, Mang. Naon cenah eta teh dunia dalam percenahan teh dunia dalam beritanya. dunia dalam percenahan katanya pamali itu kieu. Cek urang Yunani teh aya kieu bahasa kieu. Lis kiribis dis pamelis. Iya. Orang Cina orang Yunani. Non Bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah mah. Nganti Yunani. Heeh. Lis giribis dis pamalis. Ispiris ges giribis. Naon tah artina? Artina teh lamun urang ngobrolkeun pamali, Ya. kudu siap jeung konsekuenna. Eta teh pamali ti teh Yunani bahasa ilmiah ti Yunani eta teh awewe bahasa ilmiah eta mah lain eta teh awewe ti Yunani Nah, ti lamun lalaki nama Yunana sok aya urang Jawa teh Yunani urang Jawa teh Yunono bahasa Jawa nama nah Yunono par Jawa mah oke urang Metan mah kabeh heeh jadi bahasa ilmiah nama bukan itu cuma keterangan tentang pamali. Loba ari bahasa ilmiah nama memang datangna ti Yunani. Pamali teh cenah duis bis giribis eta teh Beda deui. beda deui eta mah beda deui jadi urang mah alhamdulillah ieu mah nyaan gitu punten pilarian duis bis giribis gitu nyaan gitu nyaan kudu diturut aja kudu gitu tuh nyaan wis disgiribis contohna Mang naon gitu artina maksudnya disgiribis artina teh di Yunani aya girimis Naon nyambungna eta jeung hubunganna pamali. jeung pamali nyebutkeun girimis di Yunani mah gitu kuduna teu meunang we teu meunang Bener temenang. teu meunang Orang Yunani mah soalnya teu apal pamali. teu apa pamali gitu mulai lu ngartieun nya Mang tah ieu cerdas ieu jelema cerdas urang rek pemikir ya geun ka ngulang cerdas ya pemikir ya. Dan di kita pun Mang itu pamali kepamalian banyak kolot-kolot baheula geuning nya
contoh atau lomba Pan gitu. Udah bahasa anu, cekolot bahasa. Maneh aya. Suka naon? Aya Sok lomba. di dia lah mitina. Sok naon. Ari abi mah sok inget Kadenge, cekolot baheula. Oh, geuningan. ngadenge gitu inget naon cenah. Etas ka para istri Heeh. omat mun sasapu kudu sing bersih. Nah, bener eta. Oh benar. Bener, kunaon? Heeh, cenah bisi meunangkeun lalaki anu brewosan. Oh. Bener. Oh benar. Itulah. Tapi mang deui, urang boga pendapat. Ya. Eta teh keur istrinya. Nya. Kumaha nu sasapuna lamun pameget. Atuh menang istri nu barewokan heuh. Atau gitu menurut Keheula barewok di mana lah itu. Global lah anu rewok. Kade jaman Loba benar lah. Jadi karuhun-karuhun urang teh pinter. Nyelokakeun, menyembunyikan sesuatu di dalam sesuatu, Selalu dengan arti. Cek kolot Urang kudu ngaguar. lain kolot baheula Nya. budak ayeuna kumaha? Oh, Kolot baheula urangnya nyebutna teh. Nyebutna teh mun urang cicing di lawang panto. Lah cicing di dinya cenah. bisa naon? Sinong terjodoh cenah. Tapi mang urang aya euy babaturan. Karena cicing na panto. Pagaweana ngacapi eta mah danong tot bool. Lain nu tot jodoh eta mah. Ngacapina di lawang panto gitu. Teu da panggung biasa. Apa nyakit urang teh. Lain pamali eta mah. Lain eta mah lainnya. Lain. Teu sok karena non hubunganana. Oh, meureun aya nya ti ditu mah tak dibeutkeun kitu ge. Ah, Anu teh tadi mencek Mang Opik mah geuningan kudu aya naon penjelasanana nya. Kunaon eta. Tah. Cicing dina lawang panto cenah eta mah can bisi nonton jodoh. padahal Ngahalangan cenah mah. Oh, Bisa jadi urangnya. Nya. Penjelasan Artina mah kitu. bener mang. Loba bener mun tiba kala nyebutkeun kolot teh. Lah cintinya bisa nonton bool. Da moal ngaudekeun. Oh, eta mah. Tapi aya mang. Urang mah pernah kieu nya. Keur leutik ieu mah abi. Saya waktu kecil lagi SD dulu kan bener SD mah merek asup sekolah teh kudu ngajajar heula hareupeun kelas heuh. Karena ieu we kuku teh. Ingat urang wah. Poho tadi mang poe minggu urang euy. Kuduna urang ngeuretan kuku. Ieu kalaweuin ngojay. Atuh lain kuku teh pan goyang hari teu. Jam 11 penting teh nyokot we catok kuku urang teh catok kuku nu leutik gini nya. Cepret. Inung urang Nyarek. Kenaon maneh? Ieu mah ceung keur non nyetokan kuku mah make naon? Make catok. Mentong siapa mali? Tah, eta. Teu meunang. Ditanya kenapa? Heeh, kunaon mau? Pokona mah pamali we. Kurang ayeuna kapikir. Naon? Kau kumaha teh? Kurang ayeuna kapikir geus gede Gede mah. Geus kolot, geus boga budak, geus boga incu, geus naon ke bakal kapikir ku urang. Naon? Ternyata memang benar. Naon? Naon eta? Jadi kita tetap masih harus kita pikirkan sama-sama. Kenapa tidak boleh ngeuretan kuku Di tengah peuting? Padahal eta teh da mun cek urang banyak kieu. Kumaha? Eudakeun we atuh da ku leutik. Heeh. Ku cetokan. Mun kieu men ngetekan buku teh ku sinso. Ulah meureun. Leungeun, kitu kan? Kieu kan. Lamun raceleng. Bakalan teh naon? Nyarek teh bener. Oh, da. Jeung memang dengan Ku sinso atuh. dengan bukti otentik gunting naon? eta teh. Gunting cibin. Nu gede. Jeung mang ya, dengan bukti otentik. Sebetulnya nama eta teh bahwa di dalam ruang SD ketika guru memeriksa kuku murid yang akan masuk kelas tidak ada simso. Tidak ada itu. Untung ngetekur aya jidarnya. Aya jidar. Coba lamun aya simso. Rek kumaha eta baru dak sakola. Balik ka imah tinggal gula-gula. Nah ge gituan urang mun. Lain cek urang mah nya heeh. Karek kapikir ayeuna. Nah, guru teh mawa jidar atuh. Nah, teu mawa gunting rumput. Tah, lain gunting kuku. Oh, gunting kuku. Kapikir deui kata ke urang teh. Naon? Atuh mau diajar mah hayo ini. Ayo kayak guntingan kuku. Kuku barudak. Sapoe tah. Aya naon deui sok pamali sok. Lain pamali aya dina lain pamali wae meureunna urang teh nya. Ari non ditinggal karuhun urang mah aya namun jelema anu-anu engke kaituna sok anu sok loba geuningan nya.
Tah cenah anu buntut kasir. Mana cenah buntut kasiran? Saya buntut kasiran pedit. Pedit cenah buntut kasiran teh. Pedit artinya. Masih mending buntut kasir. Amun. Coba lamun buntut kuda. Pedit tak liwas. Wah, sih eta liwas saking pedit. Beung. Pas sakitiknya buntut kasiran dia. Mengtep. Peditna saeutik. Saeutik. Anu gede meureun poka peditna tuh. Pedit. Mana buntut kuda. Mun mau dahar teh langsung. Oh, bener. Cot asup dahar ku sorangan. Coba nu ayeuna aya Naon? ngahaja dikitukeun. Udah panjang. Pokoknya mah kieu pemirsa. Eta Lamun mangih jelema anu lalaki awewe anu beuk-beukna dibeungkeut ka tukang, dikuncir-kuncir eta pedit. Mata lain dibeungkeut ka tukang, mun bisa dibeungkeut ka hareup. Ameh teh. Amer. Bener eta. Meh teu disangka pedit. Lain bener eta bener. Ka tukang mah meureunnya cas sasakarana teh ka dieu mah saeutik mah pedit. Tak urang balikeun eta mah. Hareup itu dah. Cari mah berehan. Jadi namanya. berehan atuh. Bageun. Kurunyung di mall di mana, di kafe di mana. Tinggal wah tren baru ini. Apa? Itu rambut dikuncir ke depan. Bukan, tidak mau disebut pedit. Tak ieu berehan jelema ieu barang bere ka sasama tak ieu sok mere bawe teh nu kieu gitu. Oh, betul cenah. Bagus itu cenah kamu gitu. Wah, kabeh sadunya tungtungna mah kabeh we. Pemain bola oge teu bisa ngasupkeun gol. Kalangan ku buuk. Ngalalawir dia hareup kitu tah si jawer. Anu Sok nu berhubungan dengan sirah naon we. kulincir 2 cenah ulah cet non ulah kanu cai cenah bisi tikerlep ulah tataekan bisi agobrak Adi dia sok ka mana karep. Ulah kana cai bisi tikeralep. Heeh. Heuh lamun teu bisa ngojay mah heuh tikeralep. ulah kana perahu cenah. Oh, ulah. Cenah ulah kanu perahu cenah naon kulincirna 2. Coba sih Bapak ieu meureun. Geus bingung deui nya. Pedah lega tarang urang. Aing mah lain kulincirna 2, kulincirna lega abi mah pemirsa. Jadi abi mah kulincir teh ti tukang kene nepi ka kaharep kulincir kabeh abi mah. Kulincir sasirah-sirah. Koplok. Aing lang dipikir-pikir ya salobak ieu ya. Naon euy? Oh Wah, iya. milik ya Camang. Pemirsa dan guys. Rokokna, Alhamdulillah. caina, keripikna Raos teh ieu. enak. Naon ieu ngaranna? Ieu keripik Keripik naon? basreng. Keripik basreng. Ari itu keripik Oh, lumpia. lumpia. Ini diproduksi oleh Teh Leni. Wah, Ini di mana diproduksi. itu Teh Leni? Teh Leni teh ayeuna teh alhamdulillah sudah membuat produk 3 varian. Yang pertama adalah keripik lumpia, Keripik lumpia. ya, gurih pedas ataupun rasa original, dan juga keripik basreng 2 varian. Rasa yang original seperti ini, seperti rasa cintaku kepadamu. Aing atuh. Dan juga rasa pedas. Seperti rasa cemburumu kepadaku. Iya berat. Mana cenah mang ieu teh lamun misalkan hayang naon Yang pesan. hayang pesen. Baru nu ciri aya kita hayang pesan, hayang ngajaran mun di mana? Aya. Teleponna aya Aya nomor teleponna. Jeung ngajedog di handap atuh ku aing teh kabacain teh. 085 Tah, 085 785 heeh. genep 37 218. Ayana di mana Kade, Bang? Produksina di Cikopolalay atau lamun kalau kita pergi ke Amerika bukan itu. Naon? Jelas. Water Coconut Batman. Cikopolalay. Water itu cai, coconut itu kopo, lalai itu Batman. Jadi water coconut Batman atau di Cikopolalay yang diselerkan di Cibalieur. Aya di Cibalieur oge. Ada di Hilakadian Nuraspati aya di dinya. Nomor teleponna teh nu tadinya Nu tadi teh. 085 785 genep 37 218. Mangga. Telepon enak ya. Daripada sambil nonton TV, sambil nonton sinetron ibu-ibu nuang batu seplit mending keneh ieu. Dek naon so? Nek naon? Kateas-teas. Untung rek ngurudul mending ieu raos. Duduruk-dukan sanes duduruk-dukan tapi ieu duduruk-dukan nikmat sejati. Kurupuk, keripik, lain kurupuk goblok. Inget wae kana kurupuk aing. Keripik Teh Leni. Raos. Dan tidak lupa di daerah urang teh loba makanan kuliner teh nya. Beli peryogi mobil ngaliwat aya tak geuning sorana. Beli peryogi kerupuk dom kapan keripik kupong aya di ditu. Oh,
Nah, Ayah. Kritik kupong. kerupuk. Kerupuk kupong. Rasa terasi, Ayah. rasa jengkel itu nah. Ya. Ayah kecalenot itu. Rasa jengkol ada. Tanya Segala. kuliner aya terus aya di aura di. Rek tulis loba. Hari ka toko alat tulis family. Nyanakan mau ditagi, nyanakan ngan balik dipegat. Eta hungkul bayar. Eta Di toko pamili mah ku bager-bagerna sok mah nyanakan. Canak. Karogi buku nyanak. Canak. Karogi pulpen Canak. Karogi Ngan. bagus canak. Kan? Upami uwi di parapatan dipegat. Bayar heula. Anu tadi. Ku bager-bagerna eta. Kang Anggi eta teh Abi Anggi Ramdhani aya ada Facebook. Teu langsung di bumi di sana ge. Kayak di jalan. Barunya karung. Aya deui mang balik deui kana pokok bahasa. Naon tadi teh? Tadi geus ngebahas Aisyah jeung Seri atuh. Naon? Tadi Aya deui cenah mang tadi. Aya loba. Tadi teh kulincir geus. loba sih eta teh. Buntut kasir geus. Buntut kasiran. Naon deui sok? Aya deui teh. Lamun urang senang hamanian ucing, Naon? bisa hujan cenah. Bener eta teh. Bisa hujan bener. Bener eta teh. Kejadian eta di. Kejadian urang kamari ngamanian Kumaha? ucing, hujan. Pas angkeup, Di mana eta di ucing? mana ucing hujan. Lain gitu jangan eta mah tuh bakal hujan. Lain maksudna Atuh keur angkeup mah urang mani ge bakal hujan atuh. Kudu ngamanian ucing. Urang mani cenah nya. Mun mani cenah teh kan magrib cenah di angir. Teu meunang. besi naon? Bisi basil. Besi. Cekolot mah. Teu pamali ceteng. Ini mah kawas ngabahas kamari ieu pekaseun wae. Samet ka ayeuna eta can kapangi. Naon teh? Naon eta mah kejeng ulah ngamanian Ulah mandi. magrib di angir Nah, mang tapi ini ada penjelasan dari dunia kedokteran Iya. yang saya pelajari di negara Swahili. Swahili. Aya eta negara. Kade lain swasembada pangan, Swahili ieu mah. Aya negara Swahili di Afrika mah. Oh. Dengan wae nya. dokter Onegwe Ugwewe. Osas. lain dulurna bari Oh dulurna. Ogenye Ugwewe. Dokter eta teh mah. Khusus meneliti masalah permanian we eta mah. Anu mani tengah poe diteliti ku manehna mah. Mani beurang diteliti gitu. Kenapa itu tidak boleh? Mani peuting-peuting mang. Itu karena tidak boleh teh karena apa? Karena beurangna cai can ngocor mang. Heeh. Kaharti eta mah. Oh Si begitu. profesor saya eta si eta ngomong Ogenye Ugwewe. Dokter eta mah, dokter di Afrika. khusus di Afrika. Di Swahili. Oh, di Swahili. khusus permanian. Permanian eta mah. Jadi nu mararani teh diteliti, aya nu mani awewe teliti kumaha. Lalaki teliti, budak teliti, kolot teliti. Nu mararani diteliti eta mah. Da eta ge cenah nepikeun ka terwisen. Tah, betul. Ya ciri khas eta teh terwisen. Terwisen, lamun cek di dia mah nu dipelajari di universitas ku di dia eta terwisen teh mun teh salah terwisen teh ngaranna teh melendungus matados. Nya, bener nya? Bener. Nya melendungus matados, melendung panon mata. Melendungus matados. Melendung mata karena dosa. Karena apa? Noong wae. Jadi inti nama memang Nutulennya. Sok diri nutulen atuh. jadi kayak pemirsa dan guys. Nutulen nama orang teh meureun dina suasana tahun baru ya telah Lah, selamat. aduh tahun baru saminggu liwat. Ke urang ieu ngebahas naon ieu tadi teh. Pamali. Oh pamali. Kena loba mobil ngaliwatnya inget ka tahun baru. Da teu aya teh nu ngadorong motor aya mah. Jadi inti nama buanglah sampah pada tempatnya. Betul sekali. Iya. Anu tadi diobrolkeun pilih pemirsa dan guys percanten atuh nuhun. Umumnya Atuh teu sawios. Teu sawios. Da eta mah. ieu mah tamah kado ngaburayot Nah eta mengobati hati yang galau Iya. dan juga memungkinkan untuk berseminya cinta kita kembali. nah gitu. Eta mah cenah ada cicingna eta cenah lawang panto atau kumaha dinya eta mah. Baik, asal lawang pantona 2 benter setengah. Teu naon Di tengah halangan batu. Gitu. Atuh cenah dek mani pamali cenah ieu mani
diangir sana sore-sore atuh kumadinya eta Tenan naon? Tenan naon? Ada teman hidup kayak sup-sup Oh, tapi tenan kalau naon? jadi ngaoge. Tenan naon? bau-bau didinya Masuk angin didinya. Apal eta upami teu ibak pokokna mah sadinten sawengi teu ibak eta panyawatna debukel. Kade Ya. panyawat debukel. Wah. eta teh virus di Belanda Oh ti Belanda eta mah de 6 meteran abi. debukel Debukel. Oh, ada de mimitina. De Di oh Belanda. paling. apa anu ti Cina mah corona Ya. Ya. ti Wuhan cenanya Wuhan. tanu ti Belanda mah nu taraman itu debukel Aya papanyana eta. aya Naon? debukel Bener eta bokelek teh duh salian bau kana irung, perih kana panon. Pugu da warirang. ya itu tuh Jadi notulennya Mang, saya notulen ambil alih. Baik pemirsa, kita notulen mungkin notulen kali ini seperti ini. Seperti yang tadi sudah dibilang, buanglah sampah pada tempatnya. Dan tempatnya juga harus kita bersihkan. itu dibuang Dan jangan dibuang, simpan lagi kepada tempatnya agar kita bisa membuang sampah kepada tempatnya kembali. Iya. Demikian pokok bahasan kita kali ini. Masih stay tune, masih terus nonton. Jangan lupa share lagi yang sudah subrek, share lagi ke teman-temannya biar tamat subrekernya ya. Maka dari itu sekian dulu dari saya. Acara ngobrol dan ngopi only. Angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Angongo, angongo, acara ngobrol dan ngopi angongo. Waktu sudah janda capuk angongo. Cik. Wah.